Alhamdulillah tuh jamaah sadayana. Kalau keur ceurik teh ajakan wau ka Allah. Ima budak keur mewek diajakan TikTok ya kan. Budak keur mewek. Iya lain gitu. Kieu nu bener mah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la terah adana. Oke, cak komatan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah qad qamatis shalah. Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah. Wa inna billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana wa bil ka'bati qiblatan. Cium we puntunana. Eta pendidikan yang pertama setelah dilahirkan. Nah, sababnya kedah diadanan. Sabab supaya buru-buru adanya suara adzan, lain suara setan. Daya teh orang direbutkeun ku malaikat jeung ku setan. Bapana perwakilan di malaikat adzan, ke setan gimana? Budak neges kaset. Jadi aku. Oh, anak ketawa. Bukan tetep teuing. Mati tatep tilaja. Saya kon yang jahe kadinya gitu. Cuma kita tatep tilaja timbe tiluji anak tosi. Awas tanyakan, akan sakumaker mogok ke anak, sakumakernya ke anak ulah sok tadi aku anak kan. Karunya budak teh emang can hidang tapi ngarasa ngahulang hatena mah anak saha tuh. Anak tadi geus gedena sukses ya budak. Wah, aku kakolot sok kalau tak kermacu, mana baik di kota pakai mobil Fortuner, turun harapan ima dekat kebona, bapaknya kermacu, coba apa Jang? Ya anak bapak lain, siapa engkau? Ini bapak Jang yang waktu kamu dilahirkan bapak yang mengasuh dari kecil Jang. Bapak ingat tak balang ngomong naon? Kau lah bapak anak Jang itu bapak tidak ada kata-kata bercanda untuk kata-kata menyakitkan itu. Sekarang kau dulu tidak mengakuiku, maka aku sekarang akan membalas diri. Langsung bapak di pulau terbang. Oh, bapak tahu. Ada suaranya. Ulang anak tadi aku, betul. Nuka dua kumaha sabar dilahirkan. Sok lu jamaah sadayana. Keur orok ini. Wau kenjeng Allah, wau kenjeng kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajakan sholawat, ulah kermewek teh. Ajakan sholat susunan geus datang mah emang kieu wawan mah bager. Mudah-mudahan mage balik ceramah teh menang berkah. Punten nama para jidi wae mane sok magra leueut nun panasnya deh. Cair geningan ongkos susu anyar tapi seutik aman. Malah tadi nu bisi bejat diwir. Borong emang panggasa gede jadi saset mah dia tuh kurang pas berarti tukang susu ya bu. Nanya alhamdulillah tuh jamaah sadayana. Kalau keur ceurik teh ajakan wau ka Allah. Ima budak keur mewek diajakan TikTok ya kan. Budak keur mewek. Iya lain gitu. Kieu nu bener mah. Kalau gitu maka hati-hati. Tarbiyatu aulad ba'da wiladah. Didik setelah lahir. Buru-buru yang pertama menurut hadis Nabi apa? Ayuh sinasmahu wa adaba. Baguskan namanya dan baguskan akhlakna. Insya Allah cara baguskan nama. Jangan nama anu ditempelan ku nama Nabi. Boleh nama tina asmaul husna boleh tina Al-Quran boleh. Yang penting nama eta mengandung
doa insya Kang Kiai mah geus diajar ke nama-nama anak kan geus barara geus kurang. Sok nanya Kang Kiai, simkuring boga anak alhamdulillah 3. Namana alhamdulillah Bu, da istri sadayana masih kena coba lagi we. Boga anak teh 3 nu kadieu mah jeung kupon. Bang di coba lagi. Aduh suwe teh. Awede alhamdulillah. Ada coba lagi. Ngaran yang pertama Najwa Mardiatul Aulia, nu kadua Sania Fatmanada, nu katilu Nahla Najmatul Ummah. Tuh ngaran nanti kudu boga makna. Tuh Najwa Mardiatul Aulia hiji budak anu disalametkeun tina kecap Naja salamet sabab ieu budak kampus kabulik tadi ari-ari keur lahir teh hese kawan dibetot teh nakalan saya memuntang kana jero beuteung maka dipanggil baik Naja Najwa tur jalma Mardiatul Aulia insyaallah jaminun ridwan ku Allah mudah-mudahan boga akhlak para wali Insya Allah. Nu kadua Sania Fatmanada, Sania anak kadua, Fatma ngaran indungan nada digero 11 bulan di jero beuteung dina teuing. Dah ayo gerak keluar, panggil we nada, dina kitab nida. Tu da aja mah. Nu katilu anak simkuring mah Nahla, jadi tawon Nahla teh. Nyurut wae indungna keur hamilna atuh ngadat wae anakna Nahla ongkos nyurut. Lain kuna Nahla teh kitu suat Nahla baca eusina. Luar biasa. Memang tawon eta sok nyeureut tapi sok bisa menghasilkan madu anu nyeureut sok teh kanu ngaganggu maksudna teh Nahla. Najmatul Ummah bintangna umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sok nanya ka kiai ngaran teh cek kiai teh deh nyangan urang tina Quran we Bu purebet we. Nyangan tina Quran sing bener pos pamatan aga uing. Ustaz, minta ngaran anak, paling berhak mere ngaran anak saha? Indung bapak, terserah indung bapak mah, bener Kang. Beda boga anak karena Muhammad Abbas, indungna cekongkol, boga anak baskom. Sama atuh lain marah indung bapak, jadi disingkat saja jadi baskom. Tina Quran nyangan mah, bener nyangan Quran sorong. Bona Ustaz aya naon boga anak teh geus beres mami tina Quran ngaranna bagus ka cida sangarana Muhammad Firaun. Wah Firaun eta nu sareng Muhammad mah bagus awasnya Muhammad zalimin. Wah ulah yang tina Quran tanya sama Ustaz hese yang tina Quran mah Asmaul Husna atungan tambahan kulapan Abdu misalkan Rahman jadi Abdurrahman. Ustaz alhamdulillah yang tina malaikat menang silahkan malaikat Ridwan atau penjaga pintu surga. Surganya jadi orang dalam. Karena orang ngasih karena surga dipetot buah anak orang jadi penjaga. Ngarep kemarin pas jadi satpam. Penjaga pabrik. Bukan anak Jibril penyampai wahyu. Geus lahir jadi tukang CNT. Antar-antar paket. Jibril ngaranna. Karena Israfil mah nyotrom. Tenang naon Ustaz hayang Israil ulah ieu mah serem. Bahaya bisa salah paham. Bapana keur geuring klak-klak ke pamajikanna. Kang sabar kada pergi Israil datang. Datang anak-anak. Assalamualaikum tuh Pak Israil di luar mah teh dinya kene tuh bere aran sing bagus ngaranna insya baguskeun adabna dulu jamaah sadayana. Kumasakan adab anak urang bagus, maka adab indung bapana kudu leuwih bagus. Maka lamun hayang boga anak anu soleh, kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Gumantung indung bapana soleh, soleha insyaallah ngadidik anak supaya soleh-soleh insya tingali Kang Kiai Wawan soleh. Ibu Ustazah Fatihah, Fatihah gampangan lah. Ustazah Fatihah Solehah. Tuh anak dia babari dididikna. Sabab naon kebiasaan indung bapakna ngaji, maka anaknya bakal resep ngaji. Maka itulah diantaranya tarbiyatu aulad ba'da wilada. Didik, lamun indung bapakna nonton TV nya anaknya sarua bakal beuki nonton indung nama tarang ngaji. Bapakna beuki nonton TV anakna jadi kitu deui kana pasantren moal beuki sabab naon indung bapana nyontohan teu bener tos nabi teh lain diajakan ngaji. Saya mendengar kumaha sih cara ngadidikna eta budak nepi ka 11 tahun bisa hafal 3 juz. Ternyata cekang Kiai Wawan lewat Kang Ustaz Wawan duanana tah saya Ustaz Wawan ngajak saya Kiai Wawan ini.
Ternyata anakna ieu ibu lamun tos salat subuh tara dipikeun keluar nepi ka waktu duha ngapalkeun terus Quran palingan atuh apa ge urang papan boro-boro tara bere keluar can beres wudhu geus keluar bapak lagi kabur nepi ka salat berjamaah maghrib cek imam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geus turun lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh malieu ka tukang astagfirullah geuning geus eueuh saha sok ibu deketkeun jeung Quran baturna teh Al-Qur'an insyaallah budak bakal cinta kana Al-Qur'an gampang hafalkeunna buat terharu sing kuring mah nengaina ge pan hese hafalan kitu teh kecuali si ibu-ibu di dieu kabeh ge rajin hafalkeun tes kusin kuring loba santri di dieu mah insyaallah ieu bapak grup bapak-bapak ya grup ibu-ibu nya wayahna ibu gua mun ditanya cicing bapak-bapak mun ditanya jawab kayak ibu bulan apa bapak heula. Tuh gitu sih sama dibuang sama bapak. Ditantang ku ibu-ibu eleh pak bapak-bapak pemimpin. Yuk pemanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh ayo sok ngaji mah. Coba ibu-ibu pemanasan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min berarti sarua sok aja bapak-bapak naikkeun saeutik Pak Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun misalnya kene ibu-ibu naikkan saeutikku Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas Karena bisa ngajauhna ku Allah aja deh lah saruana dalam maca Quran jawab ku zikir bener kena sakit dongeng ngan sasatuan terusan anak teh lagi Masya Allah tuh soleh-solehakeun lah indung bapana wa'mur ahlaka bis-shalah dan perintahkanlah wargamu untuk sholat tah ku bapana diajarkeun jang sholat yuk jeung bapak itu bahasa jang hari itu sholat bapak ini kayak bapak isukan deui wah bener nu bingung bapakna lamun anak laki dibawa ka mas mun anakna istri jeung indungna sholat sholatna berjamaah insya Allah ajakan ku bapakna bari ngajakna bapakna geus siap dan pokolor kene malah sarua kadang-kadang bapakna ge hese di bejana Allahu akbar cek pamajikan Pak tos adzan cek saha komat lain angkat cek saha komat Allahu akbar Bapak itu geus komat Pak kakak ke komat wa inal maghdubi alaihim waladdallin amin Bapak itu geus amin kakak amin ka hiji amin kakak amin ka dua hitungan amin lah yo Assalamualaikum warahmatullahi Bapak itu geus beres aya isukan deui awas sarua ibu nanti contohanmu ibu malah indung ku anak di bejaan datang waktu isya Allahu akbar mama tos isya tos adzan geura salat ke can iklan salat nunggu iklan nunggu adzan sih beres iklan mulai langsung mama mau sholat dulu tolong TV jaga ya kalau misalkan sinetron sudah termulai langsung teriak yang kencang biar mama mendengar oke mah bener sholat di mana di kamar pantau dibuka TV kada dulu sarua Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim gua ke anakna mama can mulai katempoan Inal maghdubi alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim menang 3 rakaat pasti rakaat ka 3 mama sinetron mulai
Allahu Akbar sami Allah. Iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua celeng kana bangku. Celak-celak ka mana anak ai goreng bisa bangku dijejak kumaha sorangan. Allahu Akbar rek amanah. Zikir sing bener insya. Para ibu yang terutama al ummah satu ulah indung sing bener lamun hayang boga anak kamu bener talungan bapak teh bener kan lamun indung bener insyaallah kada babari untuk ka indung mah. Nah saudara contoh geus contohan Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh na taat pamajikan teu taat boga anak teu taat sang anak Kanan betul. Fir'aun teu taat jahat zalim ngaku pangeran tapi boga pamajikan soleha Siti Asia. Alhamdulillah anak angkatna nu diurus ku Fir'aun jeung Siti Asia saha Nabi Musa alaihi bager ku sabab indung nu bager. Mata wayana Bu, lamun boga pasaran kira rada Badung kene ku Firaun kajeun. Nu penting ibu bager insyaallah anakna bager. Insyaallah bisian gitu kan. Anu Badung ku Firaun. Tapi di dia mah mau aya insya. So, ibu, terutama mana ibu ajarkeun ka anak adab, bahasa, tina bahasa urang. Kade ka anak. Indung ka salaki ulah nyebut ngaran, bisi anak tuturuti. Ka salaki, man ka mana si Ahmad? Ngaran Ahmad teh man ka mana si Ahmad? Ulah. Bapak atau gitu terus cara nikah bro nikah mah ada apa gelis neng udah makan belum nanti neng siapkan ya pertama nikah mah gitu KBG pemajikan begitu sarua beres nikah 3 tahun teh baru-baru kita nyokap beuteuh kunaon lapar mohon nyokot sorangan masak geus aing tapi insyaallah di dia masalah kakewan di ibu-ibu saroleha insya Allah asalkan salah kilo baduit tapi kamu loba duit banyak pimpin nage diwadakan pakai wardah panona nage diset saya sepuluh hidup bibir nage dipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani cacadelan kalau baduit mah ogoh kamu awak dan semprotan Terus beak dipasakan di hese itu. Oh, salah datang ngomong cade bari jeung ogo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak ae. Hai, sia ka mana wae? Itu anak ae atunya. Kesana ten kok li udun. Mesera kok beli udun gitu. Nah, entan tenti. Nah, izin teu kaharti. Entan tenti. Naon muja atuh saeutik. Korobado. Komo salakna jarang balik cek ulama salah satu rukun sono teh jarang balik salaki jarang panggih tapi usaha ikhtiar di Jakarta balik sambil sekali ka Kuningan sampai mandi sakoper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Hono idan limpah. Hono idan li. Nah, Asia, sono kajian itu sekali bergumul. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak, Roma. Mana bukti hari dulu teh? Cincang rongka. Nah, cincang rongka. Nah, Asia, kajian jaman antara muka. Kontor labado. Kurang maulah. So insyaallah bapakna soleh indungna soleha bakal gampang ngadidik jadi aulad nu abrar budak anu bager insya singkungah kena boga anak nu bager nu soleh insyaallah bungana nalika urang mulih ka jati urang ka asal insyaallah urang bakal tulungan kudu jadi anak-anak urang nu saleh insya idza mata adam in qata amalu illa bi salatin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi awalin sholihin yan ulahu tilu perkara nu bakal pegat tapi
ketika orang geus maot oge. Mana di antara hiji sedekah jariyah, nu kadua ilmu nu dimanfaatkeun, nu katilu doa anak anu soleh insyaallah doakeun ku urang mudah-mudahan Kang Kiai Wawan sareng Ibu Ustazah sing dibarokahkeun karuturunan anu saleh tur tasoleh amin ya rabbal alamin. Saja 20 menit simpuling ceramah inti yang saya sampaikan cara menjadi anak dua we. Hiji tarbiyatu aulad qabla wiladah, sebelum lahir didik indung bapak sing deukeut ka Allah taqarrub ilallah. Nu kadua tarbiyatu aulad ba'da wiladah, sageus lahir didik lamun urang geus sada balik saeutik teu kacekal anak urang buru-buru ka pasantrenkeun, buru-buru ka kiaikeun supados naon anak urang beradab, berakhlak, berilmu juga berakhlak insya Allah. Lamun sukses anak orang berakhlak, beradab juga berilmu, insya Allah dudu jamaah sadayana orang pilar di alam dunia tenang. Sapa boga turunan nu bakal nyapatan orang jaga di poe kiamat insya Allah. Jamaah nu kudu simkuring mulyakeun, di simkuring cekapkeun sakitu bae doana ti para jamaah sadayana, mudah-mudahan simkuring salamina si disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Hapunten ka para guru Omon ayah Bapak Nding Ahmad Zahidi bin Kiai Abdul Majid nuju ujur repot pidu aku awasan Fatihah. Kurang doakeun khusus ya Bapak Nding Ahmad Zahidi bin Kiai Abdul Majid khusus anjeunna keur kirang sehat mugia sing diangkat panjawatna ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kitu deui bilih aya para wargi anu wargina teu dararamang insyaallah ku haosan Fatihah urang sadayana mugia sadayana sing didaramangkeun ku Allah Subhanahu wa taala amin. Oke urang doakeun yang urang kalina anu disepitan disaurna ge can sehat leres mugia sing engal didamangkeun deui ku Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa li kulli dunya sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa halibatil kiram al-fatihah ila Bapak Nding Ahmad Zahidi bin Kiai Abdul Majid tawil umurahu wa sahida sada warfa' dalil wa qasidus rabbi barakatil Quran al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.